nah iyalah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik acan wasyahrul haram Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas jalan tadi bimana sayaro lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kadua maful kaijina al-kabata maful kadua na qiyamal linnas tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas tahai wa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusan li didelatil awal berarti sarwajeng ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas Allah ngajadikeun kana bulan haram maksud haram ti bimanal asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas hiji bulan Dzulqa'dah dua bulan Dzulhijjah tilu bulan Muharram opat bulan Rajab eta teh ngaranna asyurul hurum eta teh teu meunang ngayakeun peperangan karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari kerajaan Jawa Timur kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang sarua urang Arab berkarakter kos kitu urang ge panuturkeun itu nah iya di bulan eta mah teu meunang silih serang di bulan-bulan asyurul hurum teu meunang ngayakeun peperangan hiji bulan Habib kedua bulan Haji tilu bulan Muharram opat bulan Rajab berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunakeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Muharram bulan Rajab ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang kuari mah geus teu make etika perang teh geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh jeung eueuh lapangan perang nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempatna kuari mah teu lantaran nuklir bom di mana bae geus make sensor anu loba jelema geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak letik kabeh budak perang kuari mah kos kitu teu beretika perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara jadi dideuleuh kurang Irak henteu aya kos kitu dideuleuh kurang Afgan henteu kos kitu dideuleuh kurang Libya henteu kos kitu berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu pangheulana Cikupa lantaran di dinya aya ngambokna beureum sabelah teh jagong Cikupa lah gara-gara pindah si orang Cikupa geus dikieukeun bae moncongna teh tinggal mencet bae remote terus patan pasar kemis banget teh kaliwat kujan kapetelan doang ya Allah ya Rabbi lain lalagan perang ayeuna mah jelemana di dari itu bae di Amerika make remote Iran geus siap nyen nuklir nyen rudal anu geus didatangkeun ka Amerika uji coba geus ka laut Amerika sabaraha jarak tempuhna sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya na ternyata bisa Amerika ge bahkan leuwih nu mantap sugan ieu urang Iran teu siap perang sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran kapan Amerika mada ku ari geus mulai deui Amerika cak Iran teh siap wae diluncur-luncurkeun ujianan tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh bom apa di lubuk geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh
eta doang teh teu make etika kos kitu tah nu mantap baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero ketika diserang ku Amerika rakyat asup ke bunker ternyata bunker nama memang aya ngan jang digunakeun wallahu alam jang Irak sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis pintu ke satu nunyian orang Perancis pintu kedua nunyian orang Inggris pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika serangan pintu keempat orang Jepang geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah nu mantap eta teh di kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah bunkerna ke geus ese nyaritakeunna lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak orang Amerika nu nyieunna selesai tembak nu mata geus kehilangan ku ari teh geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun pan kieu nyaho nilai masyaallah itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tak ternyata ieu mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakkan ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dahar-dahar can bari bingung aing ka mana cenah eta dibuka pun aya pernah satu kali dibuka liang nanti arasup kadinya sedangkan ke diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah Saddam Hussein leuwih nyaho Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing pae kajeun sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara itu atuh sisi bae atuh Saddam Hussein naonan atuh tanggal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang ka Riyadh sieun kabeh remote dikiekeun teu harurung cek Amerika kon teu netan remote urang ieu naon ieu beusinga jegur bang pabeh lalaunan make antina aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astrono itu anti rudal dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remote di dalam atuh horengan tanggal korma sabaraha triliun da ieu lah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyawan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh dinaon di wahangan leutik di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut wallahu ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh aya di Bojong gari Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nubangun teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam nu mana nu asli ye nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari na ieu lalakonna lain lalagaan ieu bakal diserang Iran
Dileukeun geus mulai memanas. Iran sugana aya sieun teh. Kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Jangan pun manusianya, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saya tiga-tiga aja. Kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula, paeh sia. Anak jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut heula sia. Geus dididik ku aing. Lamun sekarang rentet teh, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak jawara teh kos kitu. Lailah Syahrul haram qiyamal linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Wallahu a'lamu bimuradihi wa bainahuma lan ikut tetep ing dalam antarane karone ashabil jannati wan nar tegese pirang-pirang gangan duane surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling Gila dan ucapakan wa utawi hijab suarul Arabi ku benteng Arab wa alal Arabi lan iku tetep ing atas Arab wa lan uti Arab surul jannah iku benteng surga rijalun utawi birang-birang lan stawat hasanatuhum ka narima pada apa sake kagantenganan rijal wa sayyatuhum lan sake kaalaanan rijal atau hasanatuhum sake kabagusan rijal lan sake kaalaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis Ya'rifuna kang pada awal wahya rijal kabeh kulan ing saban-saban kang suwiji min ahlil jannati wan nari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimahum kalawan tada tanda pirang-pirang tetenggere kulan bi alamatihim bisimahum kalawan tetenggere kulan bi alamatihim tegese kalawan tetenggere kulan wahia lan utawi yasima taw alamat bayadul wujuh lil mukminin iku putih pirang-pirang rarahine kade wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kade wong kang kafir kabeh liru'yatihim karena ningaline rijalahum kadue kulan il maudi'u malin karena udai panggonanane rijal iku kang dukur warna daulan nyeluki rijal kabe ashabal jannati ing pirang kang aduane surgaan ing satune kalakuan salam iku salamun alaikum utai kasalamatan iku tetap ingat sesira kabagol ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing ayat lam yadkhuluha orang namaranjing ya rijal kabeha ing Arab ay ashabul jannah ing jannah ay ashabul Arab tegese pirang kang adana Arab al jannah ing surga orang manjing ya ashabul Arab atau rijal ha ing jannah wa hum yatma'una la utawi ya ashabul Arab ku kapengen kabeh ya ashabul Arab dukuli ing dalem manjing ing